Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi dilagnianti ti kelas 10 IPS 5. Wawales kanu telenges. Hiji masa sakadang puyuh kacida sedihanana sebab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila diparaban. Sabot indung jeung bapa kaluar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna. Ari balik anakna geus teu aya. Nu aya teh ngan ukur getih uncat ancret. Puyuh curiga ka beurit sebab cenah geus lila manehna tunggal tongkol kawas nu keur ngintip. Malah puyuh meunang beja ti Canghar nu tara bohong. Cenah nya nangeunaan beurit kaluar tina sayang puyuh bari sungutna pinuh ku getih. Canghar teu bisa nulungan da si beurit kaburu kabur. Bakat ku ngenes hartina keneh puyuh jalu jeung bika indit kasayang alap-alap barang geus puguh. Darekdek puyuh jalu nyaritakeun kasedihan hatena. Alap-alap nanggungpan manguarkeun kasedihan puyuh cenah si beurit rek dijejewel. Tina tangkal teureub panonna mah geus weler giler kahandap nempuan sugan beurit kaluar tina sayangna. Fungsi sakali mah alap-alap nggambar simoyangan ku sambar beurit nyumputkeunana sayangna handapna tunggal ti harita nu dinner ku alap-alap teh kaluhur deui ari beurit sanggup rumasa boga ngahakan anak puyuh bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap tina hiji peuting. Kabur ngan di perjalanan ngorang wahangan manehna teu bisaeun meuntas. Keur huleng jentul di sisi walungan. Naha atuh ari gojlek teh bangkong hejo kaharapeunana sugan teh beurit teh kacida ruasna. Disangkana alap-alap pangudag ceuk beurit. Alah sampean mah ngareureuwas. Naha make reuwas sakadang beurit kawas boga dosa. Ceuk bangkong rek ka mana ieu teh cenah wahang kieu geus aya di dieu ceuk bangkong deui. Ngadenge omongan bangkong kitu teh beurit belahem-belahem asa kasindiran tungtungna mah beurit welah hayang dipangmentaskeun sebab cenah aya perlu ka beulah ditu. Bangkong nganggupan ngan cenah kudu isuk dimana geus caang sebab haritana mah poe keneh. Isukna bangkong nalian suku beurit belah hareup tungtungna tali anu sabelahna deui ditalikeun kana sukuna belah tukang. Geus kitu gojlak bangkong ka wahangan atuh. Beurit kagugusur di dinya mah soloyong kewangkon gojlak ka tengah. Wahangan puguh we bangkong beuritkeun balasana ngojay. Sorangan arti-hartina kudu mentaskeun beurit. Barang nepi ka tengah-tengah wahangan bangkong teh hayang ngaheureuykeun beurit ti dinya bangkong teh telem ka dasar wahangan atuh beurit kabawa beurit gogorowokan embung dibawa teteleuman da cenah eungap. Tapi ku bangkong teu didenge lap teuleum deui. Kusebab sabaraha kali dibawa teuleum tungtungna mah beurit nepi ka henteuna paeh. Geus kitu mah bangkong sura-seuri ambang-ambangan. Keur kitu teu kanyahoan ti tadi kalayangan alap-alap nu ngincer beurit ti kamari sok nyamber beurit nu geus jadi bangke keur dibawa di bihawang-awang. Atuh bangkong ge kabawa. Paureun ditara bisa ngapung. Mokaha we pon harita alap-alap meunang kauntungan. Sanggeus melakeun beurit sakitu intina bibilasna ku bangkong hejo.